Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Dugaan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja. Asap pekat dalam 3 pekan terakhir ini. Bahkan pembakaran lahan dan hutan mendekati sekitar pusat rehabilitasi orangutan terbesar di Jakarta. Sebanyak 9.000 hektar lahan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan telah disegel pemerintah. Indonesia, Indonesia nu endah turtumanina. Indonesia nu beunghar kana kaayaan alam. Jeung Indonesia tanah nu subur teh. Ayeuna geus loba anu ruksak. Naha rusak ku saha? Ruksak ku pola tingkah manusia. Manusia nu egois tur adigung. Adigung asa aing teu mikirkeun akibatna nu keur sejen. Geus loba geuning kabuktianan. Leuweung nu asalna pinuh ku tatangkalan jeung sasatoan. Ayeuna beak diduruk pikeun muka lahan anyar. Hawa anu bersih geus loba ku polusi. Bahkan nepi ka eta negara tetangga. Sasatoan nu kuduna dilestarikeun. Geuning tempat hirupna ge diruksak ku manusia. Ai urang nu disebutna penerus bangsa. Geuning teu bisa nanaon. Dan ukur bisa sidakep bari bala. Masalah ieu lain masalah sepele. Tapi mana tindak tegas di pemerintah yang mereskeunana ieu masalah. Kadon beuki loba geuning kejadian kahuruan leuweung teh. Zaman baheula loba nu mikahayang karebut ieu tanah Indonesia. Penjajah geus diusir ka hese-hese ku pahlawan. Tapi naha urang saukur dititangga jaga alam gitu bisa. Cik atuh hayu urang reueus kana warisan ti karuhun. Ongkoh cenah bangga kana warisan ieu. Tapi naha kadon ngaruksak. Hayu ayeuna urang introspeksi diri dimimitian ku hal anu leutik. Contona ulah micin sampah sanunahna jeung eureunna nguar tangkal sanunah. Komo ngaduruk jang lahan anyar. Sabab akibatna bakal karasa ku loba jelema. Ku anak incu urang jeung taun-taun nu bakal datang.